Abah Haji Uci yang saya hormati, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ada pertanyaan, Abah. Saya sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR. Saya sangat setuju dengan pendapat Abah Haji untuk menegakkan syariah Islam dan hukum dan undang-undang di Indonesia yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau hanya saya yang memperjuangkan hukum tersebut, tentunya mustahil akan menang. Sekarang bagaimana menurut Abah Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kumaha hukumna lamun orang Kristen main film peranan nyaritakeun hukum Islam, maca 2 kalimat syahadat jeung ngucapkeun la ilaha illallah, hukumna nyebut lafaz Allah. Kumaha hukum? Apakah Kristen tak asup ka Islam? Apakah henteu eta Pak Kiai? Mohon penjelasan Pak Kiai. Henteu tak asup Islam teman. Bab Islam syaratna hiji kudu bil qaul, kedua kudu bil i'tiqad. Syaratna manta kudu ngaji ge nyaho. Diunggal kitab dicaritakeun. Jadi qaulun wa fa'lun wa i'tiqadun, ucapan, pagawean jeung tekad karak asup Islam. Minimal ucap jeung tekad. Lamun aya jelema ngucapkeun doang teu nekadkeun, teu iman, ngrebek bae di neraka. Can iman maksudnya. Nu penting iman, percaya. Ukuranna kumaha? Ukuranana cek Imam Ghazali mah lamun aya jelema maca 2 kalimat syahadat, ditanya saha pangeran? Allah. Saha Rasul? Kangjeng Nabi Muhammad. Pun sakitu. Sakitu beta mah. Can boga tekad soal kaditu-kadituna, can boga tekad ngan sakadar nekadkeun pangeran teh Allah, Kangjeng Nabi Muhammad Rasul Allah. Pae iman, salat ini biasa. Jahirat surga. Ini sakitu. Jelema boga tekadna sakitu. Iman. Iman teh aya nu dididikna ku lingkungan keluarga, urang ati leuletik geus nyaho pangeran Allah. Nabi Muhammad utusan Allah, urang geus nyaho sanajan tilok salat. Nyaho bae geus pokona mah. Heulanan nyaho tahu. Aya nu dididikna pangeran teh aku pendidikan. Pesantren karak nyaho. Aya nu dididikna teh ku pergaulan, muasyarah. Horenganan Kristen babarengan jeung Ki Haji ngabebaskeun tanah di Kendal ka ditu. Sumarekon Ki Haji diajak nyaloan. Di luar eta nyana ngobrol-ngobrol agama, mikir Kristen teh. Oh, berarti pangeran mah Allah. Nyana asup Islam. Eta dididikna ku pergaulan. Ieu mah tibalik malah Ki Haji asup ka ditu. Asup ka ditu. Lain itu asup ka dieu. Tah ieu mah pokona mah asal tekad bahwa pangeran teh Allah, Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah, sakitu bae heula iman bae heulanan. Adapun engke kadituna kumaha kaayaan pribadina di akhirat. Namun kakarak asup Islam doang manehanana atawa karak balik doang kemudian boga tekad kos gitu sorga.
lamun lila masana tinyana iman ka Allah teh derderan ka dieuna datang ka umur 50 tahun di jero ngeusian umur di eusian aya mabok aya zina aya judi muludan milu biasa rajaban panggedena nyana nyumbang ka masjid biasa ditimbang lobaan manang waduh lobaan keneh gitu bagus berarti kateplok nu itu surga ternyata barang ditimbang ngageser seetik truk wah ku korupsi neraka gitu tahu. Yes, tata urusan peran seorang aktor di film hanya heureuyan lalagaan maca 2 kalimat syahadat can Islam. 2 Pak Kiai, saya mau bertanya, di tempat saya akan didirikan sebuah hotel berbintang. Mantep ya weh. Yang lokasinya berdampingan dengan pemakaman umum. Nah, itu tamaraga kubur katanya. Karena saya sering mendengar surahan Pak Kiai dari sekian banyak masyarakat, saya termasuk orang yang menolak dan tidak mendatangani izin tersebut. Tetapi dari pihak pejabat seperti lurah, RT RW, tokoh masyarakat bahkan tokoh agama sebagian besar mengizinkan berdirinya hotel tersebut dengan dalih jika diizinkan pihak hotel akan memberikan kompensasi dana untuk kepentingan fasilitas umum seperti pemakam umum, tanah wakaf, dan sarana umum lainnya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya uang yang diberikan dari pihak hotel untuk kepentingan TPU? 2, bagaimana hukumnya orang yang mengizinkan berdirinya hotel tersebut, terutama masyarakat yang awam terhadap hukum? 3, bagaimana hukumnya para kiai atau ustadz yang mengerti hukum tetapi tidak berani menyampaikan di hadapan masyarakat mengenai halal dan haramnya, lebih bersikap diam? Mohon penjelasan bagi kiai atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Tertanda yang bawa ini adalah orang Binong Curug. Urusan hotel beda jeung urusan gereja. Gereja mah jelas fungsina adalah untuk beribadah kafir. Ari hotel mah tergantung fungsi. Fungsina hotel teh jang naon ye? Apakah jang ngendong doang hotel teh, atau disewakeun jang sekadar kitu resepsi gedung, atau memang ieu hotel teh multifungsi, musyawarah di dinya para seton-seton, kemudian marabok atuh di dinya, kemudian judi didinya, bahkan untuk pelayanan gitu seksual, cara nelayan di Jati haram. Urang tanda tangan haram, mengizinkan haram, cukup insyaallah jangka neraka mah nanda tangan eta bae. Alhamdulillahirabbil. Cerita rincian hotel kos kitu tah, tapi urang kuari menyaho bahwa fungsi hotel di mana bae ge 90% fungsina hampir sarua jeung nelayan Jati kos kitu bae. Kos kitu bae di mamana ge mentek aya jelema gagah jasa, tanahna dek dibeli di sisi jalan, tanya ku nyana, untuk apa? Untuk pertokohan silakan cek nanti. Untuk usaha-usaha lain silakan. Ternyata izinna jang hotel 7 turunan ku aing mau dijual. Kajen aing mah teu ngadahar di dinya ge. Eta Ki Haji hebat jasa eta Ki Haji. Pohara mau dibejakeun ngaranna. Moal bae kajen ku kumaha ge. Ah eta istimewa. Moal aing mah. Jang teu kalaparan teuing aing mah. Keur carita teu boga mobil ge aing mah kajen.
ngan moal dijual ku aing lantaran jang hotel. Beuh, tah mah hebat jasa. Cukup jang ka sorga ku mempertahankeun eta bae. Masya Allah. Jadi dia fungsina bae soal hotel. Eta keur secara rincian ngan keur carita digebotkeun. Eueuh nu beres atuh hotel. Hotel HI 6 lantai ke bawah normal, 6 lantai ke atas tidak normal. Teu normal, teh fungsina teu normal. Kula pernah jadi pengawas di dinya baheula eta. Teu beres eta. Teu beres. Chandra, Hotel Chandra. Oh. Eta teh 4 lantai ke bawah normal, 4 lantai ke atas teu normal. Hotel Merdeka. Tiga lantai ke bawah normal, 3 lantai ke atas teu normal. Ji, emang kumaha gitu. Perhotelan teh kos kitu. Tamu di Bandung, tamu di Tasikmalaya, di Ciamis masuk Jakarta. Dibere lantai 5 ke bawah. Jauhna naon hotel biasa-biasa bae. Heuh, degungkeun uluna. Sia bukan nyaho. Lempang sia ka luhur coba ge. Wow, teu make sempak-sempak kaca. Jelema di kacaan di luhur mah, diputerkeun di luhur. Sekali-sekali ulah. Ajur negara Indonesia teh geus ajur jasa lamun kudu kukula dicaritakeun. Nu mantak lamun urang hayang nyaho jerona Indonesia ulah cicing bae di kebon, ulah cicing bae di imah, lempang ka ditu. Dakwah teh deuk datang ka mana kula moal bisa nyaritakeun lamun can euleuh. Aing kitu mah kiai cenah ka ditu meureun. Eta urusan aing teh mah ka ditu mah. Kumaha aing bae atuh. Jigan aing mah nyaho bata kos kitu. Datang ke hiji tempat di bar lantai sekian mau dicaritakeun ku kula. Malah kadeuleu aya sababaraha irung lurah di dinya. Beneran ieu lain lalagaan. Aya sababaraha irung lurah, dideuleukeun we ku kula. Buka calanana. Dibukaan ku pelayan-pelayan. Masya Allah. Emang kumaha gitu ya di Indonesia teh. Nu matak ajur jasa di Indonesia sarua jeung Hollywood. Emang Hollywood di mana? Tah deket Cikupa. Rusak biasa. Dibukaan ieu teh awakna teh bajuna nyana nyender lainnya na bae sebobol. Wow, puluhan ratus. Dikenyotan awakna. Geus balik caritakeun terus nama geus. Indonesia seperti eta lah hotel teh kos kitu. Lompat ke Irak di hotel aman nanaon, lempang ke Iran nanaon, mulus sare bae. Masya Allah. Boro-boro sekelas Jakarta, sekelas Bandung, kota gede, Surabaya. Kula pernah cicing di Banjar. Di Banjar kan loba penginapan hotel lah, ketat luar biasa. Hanya KTP, hanya surat nikah. Lamun aya anu gitu pasang-pasangan. Hanya surat nikah. Banjar itu kota ya. Banjar mah atuh perbatasan Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Eta loba penginapan lantaran disebutna eta teh daerah atau kota tip lantaran kota persinggahan Jawa Tengah, Jawa Barat singgahlah di dinya. Nu mantak kecamatan terrame sa Indonesia adalah Banjar. Oh, bus anu ti Jawa Tengah di dinya, bus anu ti Banten ti dieu ti Serang Pandeglang, eureun Banjar. Loba bus di dinya mah, padahal kecamatan kuari dijadikeun kabupaten. Taha, eta penginapan loba ketat lantaran hanya sebatas kecamatan. Tanya KTP, tanya surat nikah. Okos heueuh. Nyawa sia kos heueuh. Berarti henteu teh jerona mah. Atuh bebas bae ka ditu mah formalitas doang teh mah kos kitu mah. Jalan tukang set nu beureum.
asal dibere masalah dia tuh hotel memang kos gitu jangan hotel kos gitulah masya Allah keur carita perhotelan boro-boro eta Banjar Yogyakarta mah geus lain kelas hotel losmen kelas losmen Yogyakarta mah ya hiburan ke Yogyakarta hotel terbooking losmen bea kabeh di Yogyakarta mah dipake kos kitu disadiakeun losmen nu mantak di Yogyakarta kuari kena musibah deui bage ngin beliun 500 imah di Sleman kuari tah minggu kamari poek anu luar biasa sakumaha peuting atuh losmen bae kos kitu tah gara-gara nyaritakeun hotel acak-acakan ka losmen tah bea kabeh teu kudu di losmen teu kudu di kawasan di kawasan Pasar Kemis tanggung jawab lurah Pasar Kemis jeung camat Pasar Kemis nyangakeun sadaya-daya supaya jadi arena raka kabehan kawasan emang aing teh nyaho ye sagedeng deui tahun baru kondom mambalayah di dinya eta teh operan ti Citra pusat nama di Citra di ditu ajur-ajuran aman puri mah eta cerita izin hotel dan nu bagus wa ulah lantaran fungsina teh jauh ti urusan kos karar itu kula cicing di Garut lila genep tahun masantren hayang nyaho sebab hari teh jadi intel coba ka Cipanas wah acak-acakan di Cipanas emang kumaha Garut boga Cipanas aya air panas hotel dibangun kemudian atuh naon gitu ngaranna teh jang lolonja teh naon ngaranna kos kitu jang lolonja renang naon ngaranna kolam renang dibangun nu umum nu khusus dan lain sebagainya Cipanas nu datang teh mayoritas Bandung Jakarta eta kumaha di Cipanas asal orang peuting bae jam 8 aya nu datang Pak butuh simbut henteu sugan kula mah simbut normal sial cek urang butuh atuh simbut mah jatiris saya kadiekeun aya dibawa aya gincuan simbut Cipanas eta masya Allah bupatina Ceng Pikri eta teh acak-acakan negara Indonesia ieu keur carita acak-acakan ulah sok jadi pemerintah pikiran nu kos kitu emang kumaha ya Allah ya Rabbi Cipanas coba datang ka ditu buktikeun datang ka ditu boro-boro jelema anu henteu make kopea nu make kopea bae jam 8 jam 9 datang ka urang Pak butuh simbut henteu Pak sing hade ke beusi bapak ka ditu 2 simbutna ajur-ajuran negara urang kudu dibejakeun mah masya Allah tuh tim mimiti kelas hotel jang naon mun lain kos kitu losmen bae ge kos kitu boro-boro eta di Citra ngampar geus teu ka bagian losmen atuh tah bangunan-bangunan nu can dieusi nu kosong eta teh dipake ku setan ngarupa jelema atawa setan kasurupan ka dieu nyuruh ka jelema tuh eta kumaha ajur-ajuran geus minimal jang urang nyalametkeun urang geus acak-acakan di Indonesia mah nyalametkeun urang ulah tanda teh aing mah bisi teu salamet jaga di akhirat adapun haju jadi bae los ka dia tuh sabodo tah nu ngizinan aing mah teu titik geus ulah hilu pusing beres geus sakitu ge jang nyalametkeun awak sorangan teh jadi lurah di pakotaan riweuh ieu ngaranna pakotaan daerah pos urang di Kampung Onam rada deres kampung deket Cibatu Garut ieu leuwih goong ta eta teh daerah Bapak Kolot anak kula atuh mitoha berarti daerah Bapak Kolot dibangun sebuah gereja di dinya ieu stasiun leuwih goong tadi dieu jelema orang Batak awalna bisaan jasa bermusyawarah masyarakatna
ternyata nyana gitu meuli gedung didinya letik kebelah dieuna dipungsikeun jang gereja di kampung mah babari musyawarah kokolot geus musyawarah mui didatangkeun jam muina bermasyarakat siap cek muina berangkat ke kabupaten minta ditangani cepet poe eta berangkat isuk langsung dieksekusi tidak boleh dihancurkeun tuh di kampung mah kos kitu nyata tamatah daerah bapak kolot anak kula teu hirup kene lurah daratang kabeh sapoe doang poe eta berangkat ka kota Garut usul ka mui ngarespon langsung ka bupati langsung isukna dibubar diurang sebab naon geus diloloh kebo dalam geus diloloh kebo geus teu bisa kukumaha geus diloloh budak kuari bagan teu nyaho ngaloloh kebo teu nyaho budak kuari ini pake lolohna naon teu nyaho kena ngacai tah datang ka ngacai kebo diloloh teh ka ditu da geus teu bisa kukumaha di kaluhan di titah gawe geus diloloh ngaranna ieu ge bangsa kiai-kiai nu geus diloloh mah tuh kitu bae ditarik benges pakai dadong kiai mah cek lurah teh eta mah hadena lain lurah komo lurah kiaina begos kitu keur carita acak-acakan moral nu mantap urang ngaji ge yu urang babarengan perbaiki di tengah-tengah hiruk pikuk negara Indonesia nu dasar negara na lain Al-Quran urang kudu bisa nyalametkeun awak urang janu kukumaha ge bakal paeh urang ge bakal paeh tanggung jawab setelah paeh sing hade batur aduk-adur abra ulah mikiran batur urang bae heulana cenah batur geus ngareridit aing mah jancak ulah mikiran batur berarti batur nu ngridit geus boga bagian neraka manya orang leuk mimilu ka ditu tinggal kitu bae hese-hese da cenah aya kiai ge nu ngameunangkeun rombongan ka narakana jeung kiai aja neraka mah teu anti ka kiai henteu teu jasa mah loban kiai di neraka mah ana ye gara-gara hotel tah yuqta'u salimun bi'asama Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian Ki Zaid miteskeun leungeun Ki Umar dipotongkeun truk besina geus jago jasa berarti lila tadina di Jakarta dagang kacang nah ya besi berarti Jakarta Bogor berarti Cimande Banten berarti naon sia da Banten ayo tuh teu nyaho Banten bae teu nyaho ya Allah daerah urang permainan urang teu nyaho Masya Allah blon-blon teuing teh itu jangan permainan Banten Gusti ya Allah sok aya bendera hidung di luhurna aya merekan eta permainan Banten ku bodoh-bodoh teh ya Allah Bandung Cikalong Tasikmalaya Pamijahan aduh unggal daerah aya permainan-permainan nanya Masya Allah mana begitu dipiteskeun ku Ki Zaid ya berarti ngan urusan motongkeun ieu menurut hukum Islam aya kisosna aya diatna bals Ki Umar lapor ke hakim urang memerintah tata carana lapor heula ka polsek merujuk kitu langsung ke Polres bawa ke kejaksaan panggil ku kejaksaan melalui polisi namun sebenarnya geus rapi di urang ge
tatanan nama tinggal ngagilkeun hukum Islam doang mun endeuh. Kos kieu kene. Panggil sidang. Kamu nama Zaid, cek jaksa. Ya. Pernah menganiaya Umar? Iya. Patahkan ini tangannya, nggak tahu saya ngerasain. Jangan banyak ngomong lu. Panggil Umar, kempleng bener. Nah, ieu mah tidak ada jalan lain. Celi balas celi, irung balas irung, sakumaha kamari leungeun balas leungeun. Nah, ieu deuk dipotongkeun deui, akurkeun potongna sakumaha anjeun motongkeun kaki Umar. Waduh. Ciki Zaid jalan lain, tidak ada jalan lain. Potongkeun. Barang diteliti-teliti ari Ki Umar mah rada setruk saeuti. Kempleng. Kurang normal aya nu Ki Zaid mah yo normal bener nu Ki Zaid mah. Katuhu balas katuhu teu meunang ku kencangan aya perbedaan setik ari anu Ki Zaid mah ieu adalah salamet jag-jag waringkas. Ari anu Ki Umar asam rada pendek lain kempleng lain rada pendek asam mah aya kekurangan setik mun dijengkalan teh rada pendek atawa rada aya kurang ta eta kumaha tah bisa bae tah teu tah nu salamet pernah ngarusak nu rada kurang atau kurang gede setik nu Ki Zaid mah gede nu Ki Umar mah rada leutik peda kitu dong normal mah normal kabeh ge tetep cukup wa yuqta'u salimun anggahota nu salamet Ki Zaid potong bae biasa mah ku gara-gara motong nu rada pendek saeutik sikutna wa aroja jeung pinclang suku berarti mah Zaid ngarengkas Ki Umar begitu ngarengkas terjitu jasa Ki Umar mah banting kejut cekel sukuna potong borotok potong ternyata begitu disidang horenganan pinclang mah lain cara setruk pendek sabelah jadi lurah luhur sabelah lu dipotongkeunana ku Ki Zaid teh ieu nu pendek nu pinclangna tah eta teh kudu kumaha ieu cara males dapan Ki Zaid masalah teu pinclang teh eta nu Ki Zaid nu sehat nu salamet potongkeun deui bae sarua jeung eta sanajan pinclang wala asaral liudrati azbarin wasiwadiha teu aya pangaruh kana hejona kuku jeung hideungna kuku aya urusan kuku mah teman di luar kebiasaan lantaran aya jelema nu sok dikorekan bae kukuna ngemu jadi gede beureum hejo teh eta mah teu pangaruh hejo kos kitu mah geus masalah atawa tukang tani sok bebelesekan di lempung di sawah diletak satahun 2 tahun mah normal keneh barang geus 5 tahun mah eta kuku teh ngarupa areng hideung dikerokan ge hideung bae dikerokan ge hideung bae lantaran tamang geus menyatu jeung letak nyana teh geus ngadulur kuku jeung letak letak kakana kuku adina jadi hideung eta ya perbedaan kos kitu ku bantah eta anu panyakitan aya panyakit kuku bae setik-setik ngahideungan kabeh hideung kabeh eueuh pangaruh tambah hejona kuku jeung hideungna masyaallah nya ieu urang ngaji datang ka dinya pohara Islam teh teu kurang kumaha deui ya Allah ya Rabbi pohara urang mah kadananku naon ngaijtihad macana ge geus hese ngahartikeunna geus urang mah alhamdulillahirabbil alamin datang ka tahun ieu nyaho ta urang ka hukum-hukum kos kieu di dada urang teh pinuh ku hukum marentes ngaji teh kaluar pede ngaji eueuh deui hukum cepet jasa percis okos eta bae cai di daun tales kitu oyag-oyag basa eueuh deui keur di majelis mah pinuh jasa ieu hukuman teh keluar geus nganderes bae atuh aya-aya keur ngaji lah nya masyaallah
kadanan urang ijtihad komode atuh ka ditu namah kitu nyarahan atuh urang mah ieu nyaho-nyaho ngadengekeun geus alhamdulillahirabbil wasahihu qad uzahibatil azfar cekal sahih pegatkeun nu eueuh kukuan bisalimatiha ku sebab motongkeun nu salamet kukuna. Zaid ribut jeung Ki Umar ternyata sukuna dirusak ku Ki Zaid. Begitu ditingali suku Ki Umar nu dirusak ku Ki Zaid tohreng kukuan pernah terjadinya na digawe meureunnan kemudian kabacok atawa kumaha bae bae kukuan coplok. Nah atau pernah tabrakan baheulana kukuna caroplok eta nu coplok kukuna dirusak tah ku Ki Zaid. Begitu Ki Zaid dek dibales Ki Zaid na kukuan tibalik kuariman megatkeun nu kukuan bener nu Ki Zaid kukuan nu itu mah aya eta kumaha nu aya kukuan males kan kukuan masalah soal kuku mah teu kudu dimaskalahkeun duna aksi tapi sabalikna mah jadi masalah Ki Zaid na aya kukuan nu Ki Umar na kukuan eta mah jadi masalah artina aya rincian-rincian urang mah padahal mah teu kalaku urang ngaji ieu teh nya mentak ngaji kos kieu mah ieu jang soranganeun we ulah ngaganggu ka batur sebab urang kuari deuk males mah teu bisa di Indonesia mah lantaran nu bergulir hukum di Indonesia adalah hukum Belanda hukum Amerika hukum demokrasi wallahu alam deuk datang ka iraha juga dieuna demokrasi makin bejad boro-boro rakyat anu dipimpin ku luluhur urang di ditu di luhurna ge ieu kuari geus ataleuceuk ieu dicomot berarti kan eta geus teu beres meureun mun urang nyaho mah wabeh teu beres ngan urang mah teu nyaho bae berarti negara urang masyaallah jujuran rakyatna dibandingkeun jeung nu ngurusan rakyat da kumaha atuh lu jelas sebab itu asal pimpinan teh jujur ka rakyatna ge milu teh jujur kajen teh mah keur carita tetep urang mah ulah ka bawah teu jujur urang mah jujurkeun bae adilkeun jang urang nu keur hirup nungguan paeh nu hirup nungguan paeh urang rugi mun hirup urang diacak-acak sakedeuk moal kebel deui komo bangsa Pantara Haji Mahmud mah Haji Ahadu mal kebal deui tah mah atuh mantak geus sebenarnya geus kudu ka mana cicing badi ibadah nya tinggal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu mah pertanyaan naon Abah Haji Uci yang saya hormati mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada pertanyaan Abah, saya sekarang masih menjabat sebagai anggota DPR dan saya sangat setuju dengan pendapat Abah Haji untuk menegakkan syariah Islam dan hukum dan undang-undang di Indonesia yang berdasarkan Al-Quranul Karim. Tetapi kalau hanya saya yang memperjuangkan hukum tersebut, tentunya mustahil akan menang. Sekarang bagaimana menurut Abah Uci tentang sikap saya ke depannya? Eureun atuh. DPR. Itu bisa. Kedua, kalaupun saya harus keluar dari keanggotaan DPR, nanti tentunya akan mengurangi suara yang memperjuangkan Islam. Bohong. Sebab menurut saya kalau kita umat Islam hanya sebagai penonton dan tidak ikut dalam politik praktis, maka aspirasi umat ke Islam akan sangat berkurang. Bagaimana tanggapan Abah mengenai hal ini? Gampang kos itu ya.
namun memang benar-benar panggilan kepada Yudi dari Kosambi Cibadak segera pulang sama ibunya, disuruh segera pulang sama ibunya, ada panggilan kerja. Soal mengenai DPR, urang tetap kudu milu. Di negara urang kudu milu lantaran mun urang teu milu anu tanggung jawab. Sebuah negara teu menang pake lalagaan, boro-boro skup nasional. Nu aya menteri luar jeung dalam negeri hubungan bilateral nu jelas. Cacak-cacak di KRT-an ge negara kudu lempang berjalan sesuai jeung aturanana. Sekup desa gitu kene, kecamatan terus kaluhur dipimpin ku seseorang nomor 1 harus. Lantaran lamun teu aya nu terjun atuh negara bakal dicokot. Sakieu ge nyana cicing di DPR Amerika terus baik. Negara urang mah geus lain genep 5-70% deh 100% geus dikendalikeun ku Amerika. Lain 50-60 kabeh sektor mana nu henteu dikenyot ku Amerika, dikendalikeun. Gedeung deui mah agama ge aya batasan-batasan. Sekedar teori, mudah-mudahan ulah jadi. Iyalah di Indonesia akibat naon? Akibat henteu mempergunakeun Al-Qur'an, henteu mempergunakeun hukum Islam. Kudu terjun hiji, siap apa henteu otakna jang ngelola hukum-hukum di DPR. Datang ke mana pendidikan formal jeung non formalna. Mundek siap hadis Qur'ana kudu bener-bener menguasai. Geus nundek darariuk di DPR kudu siap atuh segala rupana, ulah asal-asalan tukang mabok calon DPR. Deuk kumaha beresna atuh ka ditu. Hiji niatan nu bener, nomor kedua siapkeun atuh modalna jeung ngelola hukum nu bakal dilaksanakeun di Indonesia. Lantaran di Indonesia mah hukumna jelas adalah lain hukum Al-Qur'an, menang karuhun urang baheula. Urang teh nyin negara demokrasi. Tarolah keun bae nu penting ngalaksanakeun nu bener. Di jero demokrasina undang-undangna atuh sing bener. Ngan moal bener-bener demokrasi mah lantaran aya HAM. Hak ajasi manusia teh adalah jang hukum-hukum naon bae nu mutuskeun adalah HAM. Atuh mal beres-beres jaham mabuatan manusia kuduna ge nu mutuskeun hukum mah nu boga dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an. Lantaran geus kadalon demokrasi sing bener bae atuh ulah sing jelegur ku ari kadengena. Di luhur tepi kahandap korupsi terus baik. Gencetan-gencetan desekan-desekan di Amerika terus baik. Mani luar biasa. Padahal di Indonesia palalinter luar biasa. Ngan teu aya niatan untuk membangun bangsa jeung negara. Sanajan demokrasi lamun urang niat kamaslahatan mapan manutun birroiyah. Nah kamaslahatanna ieu kumaha rakyatkeun bae nagara mah lalaunan heulana. Ieu mah nu niat deuk ngabebener. Eueuh nu niat ngabebener. Kuari pilkada geus dihitung bae. Ka Pasar Kemis sabaraha miliar, ka Sepatan sabaraha miliar, ka Cikupa sabaraha miliar, ka Belaraja jeung Cisoka mah rada gede sebab nyong-nyong rada loba. Eta pan dihitung tah. Nah, cek we jadi atuh pan nya kalkulasi untung rugi.
Jadi berarti lain prinsip politik nu dilaksanakan tapi prinsip dagang perekonomian untung rugi moal ecreg aja dikukuman. Nah tinggal orang tinggal niatan hayang tinggal hayang tapi makin hari makin bokbrok makin hari makin bokbrok ngan ngomong doang mun teu terjun teu beres ngan ngomong doang buktina terjun leuwih teu beres. Itu beres berarti kan ya niatan tinggal dek nyalametkeun agama sorangan apa dek nyalametkeun umat bari bokbrok terus eta mah terserah Bapak sebagai DPR lantaran mun teu terjun ya acak-acakan cenah bangsa lamun bangsa acak-acakan Bapak milu acak-acakan mending ngabeberes sorangan heula apa maling milu acak-acakan ulah dijawab ku rakyat kunyana be antepkeun lana keuna sebeuheun. Tinggal kos gitu be, apakah ieu deka neraka apa deka sorga? Bisa henteu ieu urang ngabeberes babarengan. Teu bisa atuh salametkeun diri sorangan. Sakitu bae geus ulah hese-hese. Cenah acak-acakan kabehan. Oh masalah ke ujung-ujungna mah geus lain reformasi deui ieu mah bakalna mah revolusi. Revolusi mah tidak mau kajian kumaha ge lantaran atuh urang memperjuangkeun demokrasina ieu setengah sapotong. Pasti rakyat nuntut. Namun geus rakyat kabehan nuntut atuh geus diguling-gulingkeun pembunuhan dan lain sebagainya. Ngan di Indonesia mah di Indonesia beda jeung di luar negeri lantaran kadeleuna mah kadeleuna lempangna sorangan negara padahal teu di Indonesia mah teu lempang sorangan tetep aya nu ngageugeuh nu gaib dan mantak tenang bae heula kusum rusak-rusak nu gaib keur utang hitung ke direformasikeun atawa direvolusikeun tah kumaha cek nu gaib. Jadi kitu tadi Indonesia mah aya kamodelanana. Sebab baheulana perjanjian Bung Karno jeung para kiai. Janjina di mana? Di 3 gunung. Salah sahiji gunung nu dipake perjanjian di urang adalah Gunung Kencana. Nah, eta hiji deui di Jawa Tengah. Hiji deui di Jawa Timur tak etalah 3 gunung nu pake perjanjian pantaina 3 pantai nu pake perjanjian antara Bung Karno jeung para kiai percaya teu percaya eta si DPR jeung pemerintah sabodo kitu bae eta mah mun hayang nyaho geura tuturkeun coba ka ditu tuh ka mana tuh ka Sukabumi teh naon garang-garangna Pelabuhan Ratu tuturkeun ge ka ditu loba dukun dirinya moal anggeus-anggeus caritakeun negara urang mah lantaran ustad kiai boro-boro jadi DPR boro-boro jadi pemerintah ye jadi lurah bae nu tadina ustad bagus kekuatanana ngan 3 minggu ngan 3 minggu kekuatanana bagusna teh tah si ustad teh ka dituna atuh sakumaha nu kadeleuk urang we gitu kos kitu bae. Masya Allah tadi Indonesia nya boro-boro dek ngabeberes Indonesia iya kuari orang tekanan ti Amerika ge hese dilepas ke dana geus mah bangsa anu geledeh ya emas ya minyak dan lain sebagainya di nu encan ge masih didelekeun bae potensi-potensi ku Amerika aju anehna deui anehna baheula Amin Rais tu sakitu gagahna kalau saya nanti dijadikan presiden di Pipot saya akan bertindak tegas kan pernah nyanda jadi presiden Pipot teu ngomongna naon ta je perhatikan coba ku urang Amin Rais tu sakitu gagahna celek bae nyana di dinya dijieun direkturna ngomong naon suro Anta kuari dia bisa ngomong kuku mage Amin Rais tuh. Atau emang dirinya menonton TV doang tuh nyawana naon.
teu pernahnya Amin Rais jadi naon mun ditelusuri deui komo nu kuari sakitu Amin Rais bangun niatana bener tegas tapi geninganan slek diuk di dinya geus dikaluhan encan nu lain-lain encan komo ieu mah nu aya di kulon teh pabrik besi teh naon ngaranna Krakatau Steel urang mangan dibere taina doang urangan dibere taina doang deuleu bule di ditu Masya Allah tak urang lamun ningali potensi-potensi kos kitu luar biasa eta keur carita naon gitu hasil bumi kuari mun nyaritakeun politik bantakan hayang berontak urang kuari urang lamun kuari nyaritakeun politik mantak hayang berontak lain lalagaan ngan urang mah ulah kudu beberontakan heula serahkeun heula kana di luhur khusus kanu keur main oge urang mun tayang ka bangsa nu gaib-gaib para wali-wali Allah urang mun tayang nomor hijina mah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah disangka ieu teh sok survei ka dieu ka daerah Pasar Kemis nu gaib jurig lah emang kumaha hese di Indonesia justru Amerika ge satu sisi neken ka Indonesia satu sisi jana aya sieun ka Gus Dur bae datang ka kuari orang Eropa orang Amerika can paham nyana masih mempertanyakan masih ada enggak orang model Gus Dur cek ulah aya di Pasar Kemis buta teh sarua ngan bodoh jadi panjang lalakon mun urang nyaritakeun Indonesia kadituna begitu kaharti sebab aya jelema nu lolondokan sanajan di ABRI sanajan di polisi Indonesia masih hade aya jelema nu lolondokan hiji mangsanya jadi jenderal jam kedua mah nyana aya di polisi eta keneh aneh jam katilu nyana aya di istana jam keopat nyana babarengan main koprok jam kalima ngadu kotok teu kaharti di Indonesia mah pokoknya moal kaharti dek diberantas kumaha ge narkoba moal bisa lantaran backingna jenderal moal bisa maling ieu teh mun diberantas tuntas babari jasa tapi geus jadi 3 segi emas emas segitiga aing mah ji emang kumaha gitu tanyakeun ka polisi jababari sebenarnya nembak polisi mah tuh babari tapi ieu teh geus jadi lingkaran kamangmang nyawa sia kamangmang moal bisa korupsi lamun deuk dituntaskeun jababari maling deuk dituntaskeun atuh babari narkoba sagedena Indonesia atuh babari tapi kok henteu tuntas-tuntas dijieun lah segitiga dijieun lah lingkaran-lingkaran tapi tenang wae engke ge aya di Indonesia mah kos kitu emang baheula keur Bung Karno deuk muncul kanyawan atuh jan teu kanyahoan Gus Dur deuk muncul atuh teu kanyahoan kege kuari aya kene ieu kuari keur tulag telor ji kuari pokona bae kuari keur dipermasalahkeun soal KPK dimasalahkeun sakedeung deui bakal aya nu dimasalahkeun deui menteri nu dimasalahkeun deui 2 menteri bakalna apa maning diteruskeun apa maning dieureunkeun diulah ayakeun dihapus atau tenang bae sih sakit tungtung kula masih di luhur masalah guys ya KPK nangieun nyana dimasalahkeun ku nyana iya itu terang bae gua di KPK apa terus apa henteu kemudian ke bakal aya sertifikat kiai kiai jadi deuk sertifikat ke tapi keanehan-keanehan di Indonesia mah ya Masya Allah
pada hakikat nama Allahu shani'un ulah kaget na ngadamel Allah. Eta di Denmark baheula menghina Kangjeng Nabi, di Inggris, Prancis menghina Kangjeng Nabi, di Amerika menghina Kangjeng Nabi. Hakikat nama hakikat nek ningali ieu umat Islam datang ke mana coba girohna, datang ke mana coba kecintaan terhadap Kangjeng Nabi. Jalain anyar atau penghinaan ke Kangjeng Nabi mah dimimitian ku baheula bapak kolotna Abu Jahlin. Jadi nya mimitina kabelah dia nu ngaku Nabi Musailamah al-Kadzdzab nu mantaknya ngaku Nabi ge nyaci maki ka Kangjeng Nabi. Opat nu ngaku Nabi nyaci maki ka Kangjeng Nabi. Kabelah dieuna di zaman Harun ar-Rasyid terus aya keneh nu nyaci ka Kangjeng Nabi. Belah dieuna loba tiap kurun nu urang nyaho kuari pas zaman Khomeini aya Salman Rushdie kahiji. Nomor kaduana eta urang Prancis, nomor Denmark, nomor katiluna ieu kuari. Ieu teh dek ningali saha coba ieu nu gagah zaman di Khomeini nu gagah nang tangan Amerika. Kuari ge najet nu gagah teh gantung. Cak najet gantung orang yang menghina Nabi. Baik itu orang muslim maupun itu orang kafir, tidak terkecuali gantung. Saha nu wani kos kitu di dunia? Nyana. Tetap Iran tuh baheula nu mantak eta dibunuh Saddam Hussein kunaon lantaran nya mendek berdiri sendiri anti Amerika tah ieu kitu Gaddafi nu mantak dibunuh kunaon anti Amerikana tinggi kuari Iran anti Amerika siap dek di beakeun ku Amerika ngan nyana leuwih gagah tibatan Amerika. Geus boga rudalna nu luar biasa, boga rudal nu ngaranna 3, 1 Husein, 2 Hasan, 3 Ali. Kira-kira boga rudalna. Ieu Husein kekuatanana hanya untuk di wilayah timur. Hasan kekuatanana nyebrang. Hasan Husein. Kemudian Ali ya kekuatanana ke Inggris, ke Amerika kuat. Geus dicoba Amerika nyaho. Amerika siap perang dengan kami, Ali akan saya luncurkan. Geus moal terus saya ngajina lah. Sekedar pengetahuan di dunia kerame kuat. Urang mangan saukur di pasar ka imah, di pabrik ka imah. Paling deuleu TV, oh budak tuh deuleu tuh goyang inul. Oh, kan sakitu doang teu nyaho keur kumaha kuari di nagara. Masya Allah. Nah, batur mah geus nang tangan Amerika, anti Amerika, Masdud teh di embargo geus sabaraha puluh tahun. Kuari di embargo deui Iran ku Amerika seserian. Embargo deui aing ngan kuari mah embargona teu meunang ngajualan minyak. Siap aing mah. Lamun aing teu meunang ngajualan minyak, hayuh tanyakeun ka Inggris coba. Siapa tante? Sedangkan 70% Inggris minyakna ti Iran. Ayo aing mah moal geus, aing mah hirup geus aya Imam Ghazali aya di aing, para wali aya di aing, teu dahar ge aing mah sarariap. Inggris tanyakeun. Cak Inggris siap aing ge moal meuli ngan milipit melalui RRC, blon teh coba. Tuh, teu aing tanda tangan Inggris tidak akan jual beli minyak dengan Iran. Geus. Masdud, tidak boleh ada yang jual beli dengan Iran. Kunaon nyana butuh pan butuh nyana kaharewasan ka RRC beli ku sia ke ku aing dibeli yo cak Iran teh sakitu doang Prancis ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah, Amerika ngabutuhkeun minyak di Timur Tengah, paling gede adalah Inggris. Deuk kumaha nu mantep keheotan Iran tenang ipa. Cenah ulah dijual beli dibom kan, oh masalah kami mah puasa geus biasa. Dahar teu geus biasa sia kumaha aja kami para raeh ge memperjuangkan agama sorga. Sia. Aja nama ngaco bata. Gara-gara DPR tanya lah.
yajibul qisasu bil mudihati faqat. Itu jadi orang nyaritakeun Indonesia mah cangkeuh. Batur geus ka mana Indonesia upak-upakan di korupsi. Luar biasa, ganti presiden kitu, ganti presiden kieu, ganti kitu bete eureun-eureun. Masya Allah, orang lamun ningali sejarah Bung Karno luar biasa. Dunia mengakui keistimewaan Bung Karno. Senayan bakal dijadikan PBB ku Bung Karno lantaran eleset, dijadikan gedung olahraga. Masya Allah, mendominasi Bung Karno tiap negara. Kedua, ya Gus Dur ulah disangka lantaran orang Indonesia sama pemerintahnya pesimis terhadap Gus Dur sehingga ternyawa perkembangan Gus Dur datang ke mana di dunia luarna. Lamun kamari teu kaburu maot Gus Dur teh geus aya hubungan jeung Irak. Irak menyerahkan minyak terhadap Gus Dur untuk bangsa Indonesia. Silahkan bawa minyak tanpa beli. Geus disiapkeun tempatna di Merauke ku Gus Dur teh 10 Merauke. Yang penampungan minyak ti Irak. Kudu meuli tah di mana dijual ke kumaha bae, apa bagi dua, apa bagi tilu, kami dua bagian maneh sabagian Indonesia siap geus ditanda tangan ku Gus Dur. Allah encan menghendaki. Mantak orang Irak teh ya, orang Irak ngaharepkeun coba sahab nu bisa neruskeun. Mantak kamari kurang ka Baghdad. Atuh ka Baghdad neuk nanaon mah lebih bejakeun. Pokona engke nyahoder bae. Aduh. Kos gitulah Gus Dur teh di luar naon kitu pengetahuan urang luar biasa. Mantak Amerika teh khawatir ka Gus Dur. Lain eta teh ieu hubunganana nu pohara jasa. Satelit geus melihat terhadap Gus Dur. Amin Rais panggil. Lengserkeun. Kos gitulah kronologi soal Gus Dur. Datang ke kuari masih diharapkan orang Indonesia yang bisa berhubungan dengan Irak untuk menyimpan minyak. Siapkan bae di mamang sakaleng 2 kaleng. Cak Irak teh kesel aing mah. Minyak geus teu katampung di Irak teh. Mantak apakah bisa diserang ku Amerika sajengkal bae dibikin ke Amerika? Ti ditu. Ti ditu da urang Irak kudu nyerahkeun sajengkal tanah. Sajengkal drum moal beak diboman ku Amerika. Silakeun aing deuk nyieun deui, aing deuk meuli deui. Duit loba di aing. Geus sia teh dibalanjaan ku aing moal bisa nanaon cek cenah teh. Tuh batur lu boga kakuatan teh kos kitu. Ai urang. Aduh. Carita tapi tetap baik sebuah negara nu urang aya di jerona tetap kudu diurus ku urang, tetap kudu dimumule ku urang. Bagus bejakeun bagusna goreng, bejakeun gorengna lantaran urang tetap anak baranakan. Ieu teh tanggung jawab urang kabehan. Entek siapkeun kaharep jeung memperbaiki Indonesia. Siap make politik, siap pakai ekonomi budaya, silahkan. Teh siap golok asah beres kebo deulean pencit. Aduh cekna pajar mencit kebo nyana nu kos kebo ese ngobrol jeung nu bodoh mah teu nyaho kinayah teu nyaho majaz eta jadi kudu dijelaskeun bae kebo teh kebo bae lain. Aduh. Jadi tetep bae urang mah boga senjatana ngadua ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Penggede tetep urang doakeun mudah-mudahan dibere babalik hatena ku Gusti Allah, dibere lalempeng hatena ku Gusti Allah sehingga bener-bener ngurusan nagara jeung rakyatna karasa ku urang Allah mah maha kawasa. Amin ya rabbal. Urusan penganiayaan nu ngaranna aya 10 kamari ta eta teh henteu sakabeh namun dilaksanakeun kena sanksi
sanksi-sanksi anu bakal dijelaskan ke di hareup encan sangsina hartina sangsina teh sabaraha ieu mun curug encan ke ieu bakal karak kakeunaan ku sanksi baheula andai kata aya jelema menganiaya sehingga aya salah sahiji dinu 10 kamari penganiayaan nu mana nu engke dikenakeun sanksi aya kitu mah ngan sakadar kasuat doang pipina set tegetihan-getihan acan teu kedah sanksi tah mah kos kitu paling ganti rugi teh lain kisos tah mangarana lain dia tah mangarana ya aing ku sia tah kena tungtung peso tah getihan teh henteu tapi pan ieu kudu ka dokter meuli obat merah oh jeung meuli obat merah sabari obat merah tuh tanyakeun we ka dokter bayar aya getihan saeutik ieu rada jero tapi henteu kumaha ngan rada getihan doang saeutik ka eta mah lain kisos lain diat eta mah geus ka dokter karena saya ka bae ka dokter dok ya jeroan saeutik tah kos kitu nah ieu mah nu dikenakeun sanksi mah nu bakal dicaritakeun engke sangsina bales patina ieu adalah wa yajibul qisasu fil mudhihah faqat wajib qisas dibales dina tatu anu ngaranna mudhihah adapun harisoh adapun damiyah adapun badi'ah adapun mutalahimah adapun simhaq kok ta eta mah teu kudu kena sanksi wakila cek sakaul mawafi magoblah siwal harisoh wajib kisos teh di samping tatu mudihate oge tatu nu samemehna salian harisoh eta ge tetep kudu dikenakeun sanksi walau adha fi bakil badani lamun bae kizaet natuan dina sasesana awak tadi manu dicaritakeun teh urusan ti leher ka luhur kuari mati leher ka handap atawa termasuk di jerona teh qata'a ba'da marinin au udzunin motongkeun atau megatkeun sawareh tungtung irung atawa ceuli cuman henteu bea kabeh ta eta kumaha lamun aya jelema engke neuk teu curug lamun aya jelema neuk teu kramo lamun aya jelema ribut kemudian ieu naon leungeunna sakieu atawa sukuna dan lain sebagainya ta eta kumaha engke kena sanksi apa henteu na ieu mah wajibal qisas atawa irung lain sakadar katoel digodot ku peso pajar peler kotok bareng tah digodot henteu ai sumpung mah henteu ai pegat mah henteu ngan utal atel tuh cek ilmu kedokteran apa bisa diterapkeun deui tadi malah mah bisa engke milih apa endek eta deui apa endek dimancungkeun kuari mah kos kitu eta ngarubah-robah pamere ti Gusti Allah hukumna haram operasi plastik teh hukumna haram ngamancungkeun irung hukumna haram geus dibere sakitu ku Gusti Allah aya rahasiaan sing hade dibere ceuri anu pitet atau anu rancu geus sakitu bae ulah dibagus-bagus sakitu aya moal kebel ieu di dunia moal kebel isupan paeh geus kunaon make dirobah-robah ulah aya dirobah-robah hatta ieu bae geta ngabolongan ditindik tecing ieu cieun ka ceuli ta eta teh ceuli ieu teh jadi masalah ngabolongan ceuli lalaki mah geus jelas haram awewe jadi masalah lantaran ieu nganiaya nyeri pa ditindik teh nah lamun kira-kirana engkena bakal moal diteudenan anting teu kudu lamun deuk diteudenan anting atawa giwang lantaran engke salakina bakal resepeun henteu masalah ta eta teh urusan kos kieu bae jadi masalah tah nindik ieu masyaallah ulah-ulah keur ngarobah
ngarobah manggeus haram nage haram bakal ditanyakeun ke ku Gusti Allah, dipertanyakeun pamaksudana kecuali lamun aya huntu nolol ka hareup sajeungka. Eta ge bebeja ka salakina bisi salakina resepeun atawa swing teh jadi bibirna aya jandela atuh kumaha ngomong aing swing teh kos kitu tak kuari ketika maca Fatihah kaganggu henteu Fatihahna lamun teu kaganggu teu meunang lamun beda maca Fatihahna Allah wala bo emang sih teu bisa aing mah mana leumi ayo eta kakarak dokter bagianna dok ya ini rapikan maksudnya supaya baca Fatihahnya rapi. Nah, jadi eta teu naon ta swing mah teu lantaran Fatihah mah pan wajib ain tah mah perhulu kudu bisa perhulu teh kudu bisa lantaran tah mah minimal sampai sapeting 5 kali salat minimal. Nah 5 kali salat eta lamun jore tambah bacaan Fatihahna perbaiki barang kuari dioperasi jadi rapi walabbo lah bagus kuari anu nolol ka hareup walabbo Allah bo sia teu bisa met bo kunaon untuk kakara cabut dah kuari beres eta mah aya panyakitan rapi masalah ieu mah huntu rapi bibir rapi teu bisa maca Fatihah bolon teu bisa maca Fatihah masyaallah karim bagi nu geus karolot nu geus tere pararaeh cak ukuran urang aja can rapi maca Fatihahna ulah isin-isin kuari ulah isin-isin ka saya nu bisa maca Fatihah aing pagaan Fatihah ieu lah jang bawaeun paeh ayo bawa belajar ti kuasana jan geus kolot ngarapihan masyaallah aya mobil meuli deui motor meuli deui teu boga duit ge maksakeun ngridit haram-haram ge imah meuli deui kadang-kadang kawin deui ai Fatihah teh dirarapi masyaallah otak diteuneun di mana tas percis urang teu qata'a ba'da udhunin atawa megatkeun sawarehna ceuli tungtung ceuli atawa ceuli cuman walam yubni ngan henteu datang ka pegat mah tetep wajibal qisasu fil ashahi wa yajibu fil qatimin mafsilin jeung wajib deui qisas dina megatkeunana anggahota min mafsilin tina mafsil teh tempat kitu ngahijina dua anggahota naon teh ngaranna sendi mafsil teh sendi eta teh lamun dipegatkeun di dieu kurang dina sandina dina sendina na ieu wajib atawa di dieu teh sendi teh ngaranna tah eta wajib ke dikenakeun qisas tapi as difakrin sehingga dina luhur ping di dieu ka dieu ngaranna ping teh ieu teh mafsil ngaranna lantaran ping teh lamun di dieu eueuh mafsilan eueuh sendian lamun dina sapedah mah pelor jadi dia teta jadi di dia lamun eueuh sendian moal bisa leumpang atuh urang ieu aslu pahdin tah di dia kurang ditebas ceger tetep ieu kena sanksi jasa gua tuh ieu bae geus kena sanksi komo ieu masyaallah mantak sing hade cenah di Indonesia mah jan teu dikenakeun sanksi can anggeus berarti hukum di Indonesia teh teu anggeus hukumna dianggeuskeun ke di Rabbul Jalil di payeuneun Gusti Allah Subhanahu mantak angel geng ke urang di mahsyar teh angel nangtung ribuan tahun
lantaran menyelesaikan permasalahan nu can selesai di dunia. Can selesai di dunia teh lantaran tirkah teu beres ya teh digogondol kunu cikal bae bereskeun ke di hareupeun Allah. Kuari mah paling ganti mengganti engke mah seuneu nu bakal ngahukumanan. Teu beres waktu di dunia nyandung kurang adil ka nu kolot. Nu kolot geus merenyek-renyek ceurik di hareupeun salaki, tetep we dungu tangkorak salakina. Teu anggeus di dunia, dianggeuskeun di akhirat. Tenang besi bapak nyandung engke dianggeuskeun. Dianggeuskeun engke. Ih. Anak teu dididik ku kolotna. Sehingga anak amburadul teu anggeus hukum di dunia, di akhirat dianggeuskeun. Maling sendal, maling sepatu, maling sepeda, maling motor, kuari tenang-tenang bae nyana lantaran teu kapanggih ku nu bogana. Lapor ka polisi, polisi geus teu neangan kuari mah. Ima bener-bener memang teu kapanggih, wa ima persekongkolan jeung polisi. Tetep bae di akhirat bakal diselesaikeun di Rabbul Jalil. Masya Allah. Tinggal urang kuari introspeksi diri, boga penyakit naon ieu aing? Permasalahan naon ieu aing besi kaburu paeh maning selesai kan. Ulah ngomong ki aing boga hutang sabenerna mah 500 juta ka ditu tuh atau 100 juta atau 1 juta. Hadena nya tilok nagih-nagih. Tenang jas dia bloot. Tenang cenanya na kapanggih teu nagih-nagih geus kita mah pohoan ieu meureunanan kuari. Kuari teu selesai permasalahanana diselesaikeunana di akhirat. Nu mantak saurang ge lila jasa nyidangna lantaran loba jasa permasalahan. Mandak lamun maot geus teu boga naon miskin, tanah dikeunaan ka anak geus pamajikan beres. Abah malah geus teu boga naon ku ari ieu. Geus abah mah paeh geus ngeunaheun jasa teu boga naon. Los ku sararia. Satahun 2 tahun paeh deuk nanya naon malaikat. Tanya-tanya geus sibikeunan malaikat kabeh ka anak, sibikeunan ka pamajikan. Kula mah geus pokona mah geus tenang we naon hisabeun paeh geus teu bogana hisabeun. Tah mun paeh kontrakan aya 200 pintu. Angkot aya 50. Ruko aya meureunan bangsa 10 mah. Pamajikan opat cikupa hiji sepatan hiji. Anak ambalaya sawah di Karawang aya. Nah, paeh na iya. Masyaallah mantak hasibu qoblaan tuhasabu. Ayo kira hisab diri memeh engke dihisab. Ya Allah ya Rabbi urang inget kadinya matanya ngeri jasa mangkaning bakal jasa tama eueun nu leupas tina paeh. Gitulah waman kabin gitu keneh pundak kena sangsiin amkana bila ijafah. Namun kongang ieu kisos tanpa digaringkeun. Wa ila lamun teu kongang pala kisoso ala sahihi wa yajibu wallah.